Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 13. Kebiasaan orang Arab memeh Islam. Hiji, orang Arab memeh datang Islam dina kaayaan musyrik jeung nyembah tapekong. Musyrik teh kalau menganggap Tuhan kepada selain Allah juga menganggap Tuhan, itu musyrik. Bahkan osok nyembah patung, nyembah tapekong. Kebiasaan etana teh baheula memeh Islam teh. 2, urang Arab sok maehan anak-anakna sabab kasieun kalaparan jeung fakir. Jadi lamun ngalahirkeun ngurus budak mah bisi fakir dipaehan. Masih keneh jahiliyah barodo keneh. 3, urang Arab sok ngubur koropes anak-anak awewe sabab anak awewe mah dianggap sumber kawirang jeung sumber kacacadan. Lamun ngalahirkeun anak awewe dikubur hirup-hirup, dikunculungkeun cenah kana lomang sumur, kana lomang we nyieun heula lomang geus dikunculung karek dikubur watir nya. Kunaon pangna awewe, anak awewe dikubur koropes sabab cenah awewe mah sumber kawirang jeung sumber kacacadan. Nomor kaopat, urang Arab sok silih perangan parasea marbutkeun perkara anu teu sapira. Jadi perkara anu teu sapira ogen dipaseakeun padahal mah teu sapira ieu ceuk eta teh. Teu sapira mah geus we atuh mun ceuk urang mah ridokeun lah. Ieu mah digede-gede. Nah gitu keayaan orang Arab samemeh datang ajaran Islam. Musyrik nya musyrik teh menyekutukan Allah, dosa yang paling besar eta teh. Nyembah patung yang tiada berdaya dianggap Tuhan, puguh teu bisa nanaon. Tuluy maehan anak da sieun fakir, ngubur koropes anak awewe da sieun wirang jeung sumber kacacadan cenah awewe mah. Tuluy sok perang jeung pasea merebutkeun perkara anu henteu sapira. Tah ieu teh adalah perbuatan-perbuatan yang sangat tercela samemeh datang ajaran Islam nu dicana ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabada sumping Nabi mah henteu we ieu tingkah ieu kalakuan jahiliyah. Jadi teh aya